Sampurasun, Assalamualaikum. Enjing kasadayana kumaha daramang. Alhamdulillah, urang tiasa patepang deui tina pangajaran bahasa Sunda kelas 11 sareng Ibu. Dinten ayeuna Ibu bade ngabahas perkawis materi lanjutan saat sisindiran. Nyaeta kawih, tembang, jeung kakawihan. Anjeun parantos uninga anu disebat sareng sisindiran. Nah, sisindiran teh nyaeta upami dina bahasa Indonesia mah disebatna pantun. Nah, salian teh eta, salian teh sisindiran, dina bahasa Sunda aya oge anu disebat kawih, tembang, jeung kakawihan. Ikut ku kituna, mangga regepkeun ieu gambar. Nah, cobi ku hidep regepkeun bentenna tilu gambar ieu naon wae. Nah, kawih. Nah, contohna ieu aya hiji jalmi nyaeta istri nuju nyanyi ngangge organ. Nah, anu sapalihna ieu anu judulna tembang aya istri oge anu nyanyi tapi anu ngabentenkeunna tina anggoan lajeng tina alat musik anu dianggona. Nah, saterasna gambar anu terakhir anu judulna kakawihan tiasa ku hidep ditinggal ieu tina gambar teh ngagambarkeun kaulinan barudak nya. Barudak anu nuju arulin. Nah, tina ningali gambar ieu kinten-kinten hidep atos tiasa ngabentenkeun naon anu disebat kawih, tembang, jeung kakawihan. Mangga upami teu kagambarkeun urang talaah hiji-hiji. Nah, ayeuna urang ngabahas perkawis kawih heula nya. Nah, ari kawih teh nyaeta lalaguan Sunda bebas. Ya, jadi lalaguan Sunda anu bebas, anu henteu kauger atawa kaiket ku aturan. Boh laguna boh rumpakana. Ai rumpaka teh sami sareng lirik lagu. Jadi, Ibu translatekeun ya kana bahasa Indonesia. Kawih itu yaitu lagu-laguan Sunda yang bebas, tidak terikat ya. Kauger itu artinya sama terikatnya, tidak terikat oleh aturan baik lagunya maupun lirik lagunya ya. Nah, maka dipidangkeun atau ditampilkeun contohna gambar anu nyanyi ieu nya. Ari lagu pop mah tina lalaguna tina lirikna gaya aturan nya. Nah, gitu. Contoh lagu kawih Sunda tangtosna nya. Contoh lagu kawih Sunda diantarana nah aya nu paling kasohor nyaeta Bubuy Bulan nya. Hideep panginten terang atanapi teu terang sama sekali sawios nya. Tenan siswa-siswi mutiara sanes asli orang Sunda sadaya. Nah, teras aya oge Kalangkang, Anjeun, jeung Cinta ciptaan Nano S ya. Nah, ari Bubuy Bulan teh kasohorna mah didangkeun atau dinyanyikeun ku Doel Sumbang, tapi ari pencipta nama nyaeta Benny Korda. Saterasna aya lagu Emen ciptaan Niko. Sareng Somse ciptaan Doel Sumbang ya. Teras aya Mawar Bodas, Dina Amparan Sajadah nyaeta ciptaan Hendarso. Nah, sareng salajengna Curug Cinulang jeung Ulah Ceurik ciptaan Yayan Jatnika. Nah, ieu perkawis kawih nya. Salajengna tembang. Nah, ari tembang naon? Nah, upamana tadi aya lagu bebas, tangtungna aya anu teu bebas. Nah, anu teu bebas disebatna tembang. Ari tembang teh nyaeta lalaguan Sunda
anu teu bebas atawa kauger ku aturan. Boh laguna, boh rumpakana. Contona rumpaka lagu Pupuh jeung Cianjuran. Nah, anu eh, waktu SMP na atanapi SD na aya bahasa Sunda tangtu terangnya naon anu disebat Pupuh sareng Cianjuran. Janten ari Pupuh teh ibu translatekeun heula nya kana Indonesia. Jadi tadi ya kalau ada lagu bebas, tentunya ada lagu yang tidak bebas. Ya, nah itu disebutnya tembang. Jadi tembang itu artinya lalaguan Sunda, nyanyian Sunda yang eh, tidak bebas atau terikat oleh aturan, baik lagunya, baik lirik lagunya. Contohnya lirik lagu Pupuh dan lagu Cianjuran. Kalau kalian bukan orang Sunda asli ya, nih Pupuh itu ibaratnya kayak lagu-lagu yang ada di pagelaran wayang ya, yang dinyanyikan oleh sinden. Nah, itu kan ada aturannya ya dalam menyanyinya, dari irama, lirik lagunya. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, nah ini pembahasan tentang tembang. Kita lanjut. Ada kakawihan. Nah, lian ti kawih jeung tembang aya deui kakawihan. Ari kakawihan teh nyaeta lalaguan barudak. Umpamana bae aya cingciripit, ayang-ayanggung, sasalimpetan, oray-orayan, endek-endekan, cingcangkeling, perepet jengkol, jeung saterasna nya. Nah, Ibu translatekan dulu. Jadi selain dari kawih dan tembang, ada lagi yang disebut dengan kakawihan. Nah, kalau kakawihan itu artinya lagu-laguan anak-anak ya. Nah, biasanya ini ditampilkan pada saat bermain ya. Nah, misalnya kalau kalian lihat nih ya gambar ada anak-anak yang sedang bermain. Nah, ini kalau di Sunda itu disebutnya sedang bermain oray-orayan ya. Nah, pada saat bermain ini anak-anak menyanyikan lagu. Nah, menyanyikan lagunya itu disebut kakawihan ya. Nah, ini gambar ini biasanya lagu yang dipakainya adalah judulnya oray-orayan ya. Nah, itu penjelasan tentang kawih. Lanjut. Nah, contoh kawih Sunda ya. Tadi kan ada apa? Bui bulan dan lain sebagainya ya. Nah, contoh lainnya juga ada manuk dadali ya. Lagu daerah. Nah, lagu wajib daerah. Ada manuk dadali. Mungkin kalian udah pada tahu ya. Nah, oke nanti yang belum tahu Ibu akan uh, tampilkan atau linknya Ibu akan simpan di Google Classroom ya. Tinggal kalian klik, nanti udah langsung ngelink ke contoh lagu Manuk Dadalinya ya. Nah ini Manuk Dadali juga termasuk dari kawih ya. Lanjut. Nah, ada contoh tembang. Nah, contoh tembang itu yang tadi, yang biasanya dinyanyikan oleh sinden, dan kemudian ada aturan dalam nyanyinya. Nah, ini contohnya Budak Detik Bisa Ngepung. Ini termasuk Pupuh Kinanti. Kemudian, nah, tadi ya, contoh kakawihan yang suka dimainkan pada saat bermain anak-anak. Nah, ini oray-orayan, ini liriknya. Nanti juga Ibu akan sisipkan linknya di GC ya. Tinggal kalian silahkan lihat bagaimana cara nyanyinya ya. Oke, nah itu aja contoh-contoh dari kawih, tembang, dan kekawihan beserta penjelasannya. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, kalau bagi yang belum paham, silahkan kalian bisa bertanya di kolom forum Google Google Classroom ataupun bisa lewat WA Japri ke Ibu. Sakieu bae ti Ibu pembahasan dinten ayeuna. Mudah-mudahan anjeun tiasa uninga ya sareng paham. Kitu we panginten wilujeng patepang deui minggu depan atau minggu depan.
Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.